aing power tua huna anjing. Kira-kira nah apaleun mah ya kaing mga sekolot we palawar ke apaleun we aing pasti apaleun kaing mah tugan kok aing arek geteng kata sik kasih ngaparna mudah-mudahan mah teu hujan euy. Oh no. Oh kain pasti dah hujan euy. Mana tuh hujan aduh. Mudah-mudahan weh di Tasik mah root hujan teh. Ya Allah. Ing dipertemukan ojek balan teh. Aduh. Gitu kan justru naik angkot aing naik bus kata sih halnya kosnya wah baik 200.000 wah baik ya Allah. Nih guys ini hujan kan si amplop atuh ujung balate di Tasik supaya gaya pakai kacamata wah itu tiga sih yang wah aja kan kata sih juga aneh kan Jeng Kemana gua segala weh? antar yuk Kemana? dong Apaan? kata asik Kenal kita sih kain. Waduh, rencana. Oh, sebelum baraya guys. ya teh Kurangin dari kamu. ayah balad aing di itu Tahun. ayah balad Bala dirab. skor tahun 1887 Oh, bisa dari kali itu aja teh nyusul. oh Anjing Ayo, mantap. bro. Aing asa gaya tuh setting. kayaknya Aing kata wow anjing goblok gagah. Gagah namanya? ya kagak baru apa Aing wangi lu masih lu aing kan dulu naon itu. aing lu orang Aing wangi lu kunaon Aduh. Apakah itu gila saya? Oh, aing bukan diurus geunya. Oh, di ongkosan kurang Aing mah mau saya ngelunak. Balasak baliknya. panggil. mewah Kalau tim aman ya tujuan tertentu kali itu ada aing ke. Oh, Kalau tim dirawatan aing bingung, culak lagar pelongkok. Oh no. Rio. Hah? caleg Harus baca aing tanya oh. Coba kasih Alex juga.
Nemu kan? Sudah arek gilu si Alek. Mau ya? Mau mangga entong. Wah, itu tujuan ada pupuk. Ya. Ayo tak. Halo, ya. Bang, sebentar aja, Dem. Akhirnya si selamat ya orang lagi lo. Ya. Tapi yo, so tim lihat tahu nya, Pak. Tahu dia lu gitu. Kata sih ke buku gua yang buat pecijian abah mana meureun. Bah heula cenah boga baturan dari SMP. Oh, Itu udah nanti ada apa? ada kejelasan nah itu oke datang. Banyak orang teh jelas sesuatu mah jelas meureun. Ya maksudnya orang sepaluhnya ke mana? Bodoh ah usah sama eta mah. Itu juga si Otim asa gaya rek ananya pengen tuh tadi kita ngiluan ngindak udah teh bawa kantong sagalang karibung arek mamakatan ka ananya jika udah nyampaikan ka aingnya teh aku aing tanya kenala antep apa Goblok. Si kentunya si Iyeng. Oh no. Aing mah. Duh, makan yang hujang. Kalau terjadi aing mangkat nah. Tuh, si Alek ya naon ya. Wah, ini ajakan ah. si Otim rek kemana Tim asa geus gaya gitu Cuma rek mamakatan jauh sih Yo, aing teh kan arek ka Tasik. Aing ngajakan si kentung jeung si Iyeng ngomong euy. Aisyah, ya arek ka naon kitu ka Tasik rek naon arek ngamprokan bebaturan aing. banyak iya aing udah bingung tuh aing mah bisa aing soalnya aing dibere pagawean pan ke ketua ngindeknya kayak pisan pemilu sarek kayak perlunya Aya perlu lek aing arek hebat oi karena tuh tadi teh ngilu ngindek aing nungguan wasia aing. gaya sarek kayak perlu tuh kata siknya Arek ngamprokan aing. aing mah lamun teu dibere tugas mah ku ketua aing hayu ngilu ku di baturan sia da aing kan aya tugas di leuweung aing wayahna mah ngilu nya da aing tugas ya Siap gitu we. Tapi itu juga ya Pak Edward lempang ka dieu euy. Sugan bisa ajakan. Masa kan dari itu. Oh. Buat nginaikeun Pak Edward mah. Yes. Siap. Apa enggak dah? Ayo nah bisa. Ayo. Kade di jalana. Oh, yo. Sing berkah. Wah juga si Otim gaya, oi tas di mana? Tas balik apa rek liar si Otim ya? Pak, turun. Aya naon Tim? Pak. Otim tas di mana rek ka mana ieu geus gaya kieu aing mah? Kayaknya Oh, kurang teh Pak. Arek ngamprokan bebaturan. ukuran baturan di mana? Ka Tasik. Tasik. Oh, Jauh-jauh teuing atuh usum hujan kieu. Aduh. Penting Pak, urang teh kai urang teh hayang silaturahmi ka balan teh. Oh. Kala curiga ieu baladna we, baladna teh aing mah. Hah? Kadua urang teh kangen Pak, jeung balan teh. Berarti lain balad ieu mah. Atuh Pak. Jam-jaman lah. Main Nah, awewe berarti nya. lain. Laki. Tapi dah maksudnya usum hujan atuh Tim ayeuna mah emang hane tapi pan proses mangkatna jauh. Tapi Usum hujan mah dahanya Pak. ayeuna mah sebagian mendingan Hujannya. mending ayeuna mah balik dahar sing gede sare Ah, nya hujan kieu rek naon ayeuna Otim ka kota wae oge pas jibruk meureun moal tulus Pak, urang kata Tasikna. nya puasa we heula hitung-hitung latihan rek bulan puasa eta mah ceuk saya gitu teh saya ge sarua mun diajakan saya ge moal daek nuker mau musim hujan Bener Pak. ongkosna gede ya jadi saya mah gitu mun bisa mah mending balik dahar sare ya sare saya gerek balik ya ayo assalamualaikum Salam. ya Otim mah sok salah wae musim hujan kieu arek ulin jauh harese duit Tapi bener oke cek Pak Edward. Usum hujan. Tapi aing hayang papangi jeung budak.
kangen aing teh aduh tuh aya si anda wah aing ajakan ah juga anda ya kan si goblok mah sakolit deh Pak Antim, ya antar aing atuh ke Tasik. Tasik. Heeh. Arek naon? Ya nggak sekaya kieu aing. Yo, cek aing mah ulah jadi. Usia rek hujan kieu, japa mobil ge moal aya tuh. Tim. Tapi aing hayang papangena jeung balad aing. Cek aing mah tong jadi. Sar kunaon? Soalnya cuaca tidak mengizinkan, Tem. Tapi heunya hujan. Yo, sama sudah salah. Keur macet. Bisa tepuk kali tol luhur. Saya pakai kacamata. Kalau izin poe, ini terek hujan atuh, Tim. Tapi heunya nak arek hujan. Mending tong jadi. Kayak deui we, kamu selesai. Ya jauh ke Tasik teh ka Singaparna mah komo, aing geus pernah oge harita ke Pangandaran jauh. Tapi benernya ulah Jeung aing nanya deui, saya boga duit teu ongkosna. boga tuh. Oke aja aing boga mah mun Duit mah loba aing mah. oh bener oh. Lamun eueuh sarua da aing sia mah. supaya tong jadi we lamun eueuh cok aing daya mah tapi duit mah mah teu penasaran anjing. Gaya aing mah. Ayeuna berarti geus tong jadinya. Jeung aing mah hujan aing kagak kasia. Besi kahujanan di jalan. Oh, bos gitu tadi. Oh, aing nggak liwat-liwat. Ya karek-karek mamangkatan coba ke Tasik deh. Aduh, Guys, mending batalkan, mending balik dulu. berarti aing gagal meureun. Enggak gede weh. Ya suasana temen dukung tim. Oh tuh, Oh, guys. aing balik ah. Paling balik. Ayo. Assalamualaikum. Lupa sok pindah hujan direk mamangkatan segala ka Tasik ka Singaparna. Cik aing mah engke weh. Tetep ya anu sebalik mau jadi juga nama. Tuh, goblok teh. Budak teh. Oh, no, wajas. Iya, oke. Diajakan ke kata sih teh. Mending Korea. Enggak. Tim, Woi, Pak. ada Udah. Tim, suka jadi ke Tasik teh. Oh, jadi, Pak. Kahiji hujan. Kedua. Udah mending Wah, menurut suara terus, teh. Pak. Betul. Orang dia mah. Oke, isukan deui lah gampang iraan waktu nan tepat. Ya, kurang mah. Arek di luar. Ah gitu. Yo, amun aya masalah hal kieu urang aya ka mana-mana urang kudu mateng pikiran teh ulah gebat harus pateng. Bener ya, Pak? Ya, lain budak teh urang teh geus sekolah teh kudu Bener. pikiran teh kudu bener. Kudu asa. Tah. Tuh asak lamun sanggup ge asak mah maneh dahar mah teh. Tah kudu kitu. Doa tuh ari kitu mah nya. Maneh nih teh bener hal brek mangkat nampak ada urang. Oh, siap. Tuh gade urang bisa bantuan makanan naon ka maneh nya. Atuh nya. Ayo, Pak. Gagal jeung gagal ah. Arek kamprokan balad teh. Teu jadi ini. Udah diajakan mohon dia aduh. Si kentung sini. Tuh kayaknya. Si anak, aduh.